Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun abdi Rizky Anugrah mangrupi siswa di 11 TKR bade ngadambel kadaharan Sunda nyaeta gegetuk. Gegetuk teh kadaharan anu dijieun tina sampel. Mimiti urang pecek geula sampelna terus urang kubat sing bersih. Saatos diwasos sing bersih, sadiakeun panci anu tos aya sayan. Tong hilap sarang-sarangna sabab bade diseupan sanes dikulub. Satos diwasu bersih, sepan we dugi ka asap. Salian ti sampe gegetuk ge nganggo kalapa sareng gula beureum. Nah, saatos di seupan sampeuna bade di bebek nah nganggo gula. Tah, ieu kalapa minangka toppingna saatos oke gegetuk janten. Cik urang tinggal tos asa dacan. Tah pamitos kieu mah atos lah asa. Tah, ayeuna mah tinggal tutuan we. Dijikeun jeung gula. We. Proses permutuan tut tah upami atos di kieu kami tutun kanu ieukeun. Muntos di ratapkeun katu di geretan. Mantap. Saatos digeuretan tinggal dituduhkan kelapa janten we gegetuk.